Assalamualaikum. Di mana ya? Saha ya? Waalaikumsalam, Pot. Oh, Urang mah biasa we, hamba Allah. nah Islam itu. Islam atuh. Aisyah. Urang geus boga gelar Gelar naon deh? almarhum insyaallah oke. Ya Allah, ya Allah. Ada apa? Maneh kapan wae, Pot? Biasa. Di rorompok we di ditu, Pak. Sabenerna mah urang teh atoh geus kaget aya maneh teh, Pot. Biasana kan maneh sok cicing, pae gitu nya boleh. Tiba-tiba ayeuna ngobrol. Atuh patung faktana, ngacaritana ge keur jadi manggul awi itu, Pak. Carinana deh. Carinata. Anjing. Walelol nih, Pot, minum heula tuh. Oh, oke. Sebentar. Kalau urang ka dapur heula. Alhamdulillah. Nah, ya aing di subuhan. Boga leungeun maneh mah. Aya urang ku si Baim di ome. Aya moal bisa kumaha. Nah, jadi ayeuna teh urang rek nyidang maneh. Sidang naon kamari nu geus ge lila-lila sidang beliau ning teu jadi dihukumna mah. Waduh, nya aing mah. Apaleun coba si eta nanya Apal sih ya? aduh polisi tidur. Nah, itu nama apa? Cenah na perekrutana saya berjanji akan melindungi negara ini dengan sejujur-jujurnya. Ai eta babatoku. Tungtung nama dibanyut nu warga teh. Nu masyarakat teh dicopot ku manehna. Naon maksudna eta teh? Pan maneh teh boga HP, Pot. Nah, hafal di mana eta? Oh, nyaho atuh. Aing we update atau kieu-kieu. Coba tanya asal usulna naon wae ku Rija rek ditanya ya jelema itu. Kana kudu euy. Urang rek nanya coba ke dia. Masuk, naon? Mana nih misalnya dia di mana mana? Di mana ya? Teuing tuh, joy. Asa jojo deg ke dieu euy. Kumaha nya? Jiga na ya. Ya urang murag ti luhur. Tuh aya para tuh di luhur. Bolongnya Oh, bolong gitu ya. Di luhur juga ada. balik maneh teh di mana asal mulana, Pot? Asalna abdi teh ti desa Wanayasa. Betah dari desa mana ya, Pot? Betah. Enakeun Pak tempatna. Ari maneh sorangan wae boga dulur teh urang wae ge dua. Boga Pak. Aya dulur abdi teh. Abdi salah satu pangkolotna. Adi abdi aya si Dawala. Terus aya Gareng. Mun si Gareng gangster. Si Dawala, saya pisan Pak eta mah Pak. Abdi ge iri dan nenggi Pak ka manehna. Saking pinterna Pak. Kunaon ka dulur sorangan? Iri dengan kepintaranna Pak. Eta ge budak eta pinter. Oh, coba kurang tes matematik. 3 kali 7. 3 kali 7. Gila. Sugan teh bakal kos kalkulator. Kenyapat. Nah, urang mah teu pintar-pintar teuing pon. Ari kamari nilainya halus. Tanyakeun coba Niron di mana? Niron di mana eta? Di Google, Pot. Oh, Google. Si eta teh mantan urang teh. Pong gandeng ya. Oh. Duit pelicin. Oh, nu. Aduh, ya teh asa kasino eta nya. Kasino si eta ieu teh. Pan Asa kenal. tenang, Pot, pan ayeuna tahun-tahun politik, Pot. Oh, tahun-tahun politik. Apa teh urang ayeuna keur neangan? Aya duit, Pot. Naon? Urang teh keur neangan naon coba apal teh? Naon? Neangan suara rakyat. Aduh, ayo saking ngomong rek dibere duit hiji-hiji tadi. Tapi urang mah mau ka ieu, Pot, euy boga duit euy. Aya ge ieu naon nya?
Pesa Naon eta? catatan hutang. Aduh, loba teuing hutangna. Bapak hutang aing pot. Aduh, soak euy. Kenapa? Hutang hanya sementara. Coba ngobrol deui jeung si itu. So. Ai di dieu kumaha kehidupanna? Ari mah sok kieu teh pot. Naon? Sok neangan caritaeun batur teh. Nah, nanya-nanya di kumaha kehidupan segala aya maneh. Ya dengan kehidupan seorang wayang dan seorang manusia itu berbeda, Pak. Kehidupan seorang wayang hanya ditentukan oleh sang pemegang. Dan pemegang hanya bisa menggotak-gitak saya, Pak. Tinggal di wae ka urang. Ada gasep apa teh euy. Maneh masuk. Iraha kawin apa? Aduh. Kawin urang can payung-payung pot euy. Aduh, piraku. Heeh. Aya eta nu dipoto make kacamata eta naon, Pak? Wah, atuh pot. Hareupeun batur mah naon atuh can payung ge teh naon. Oke. Tong jujur teuing nya. Ai bapak eta naon? Ai di dieu partai, Pak. Partai. Ya, tar saya jeung aneh. Kamana ieu kamana? Domba. Lain. Mungkin kan? Muning. Oh, nu muning aya. Eta lain. Warna beureum. Baru. Heeh. Eta teh cenah terlibat kasus kontroversial cenah, Pak. Naon eta teh pot? Pemimpin apa? Pemimpin Naon? Beda Terlalu. lain salah paham ya. Tuh, pemimpinnya terlalu baik dan sangat jujur dalam bidang apapun. Pemimpinnya itu sangat jujur dan memaksakan presiden yang saat ini untuk Memajukan negara. ya itu Itu. ya. Bukan memunurkan negara ya guys. Lain ya. Pot, urang teh tadi ngobrol-ngobrol jeung maneh cenah. Dulur maneh si Dewala. Nah, teh diajak ke naon? Gangster teh. Si Gareng. Gareng gangster mah, Pak. Si Gareng teh pergaulanna jeung orang-orang Jawa, Pak. Lahir di Sunda, tapi logat juga orang Jawa. Gimana orang mana Pak? Abi asli Sunda. Lah, Asu. naon? Asu asli Sunda. Oh, asu. Nah Jawa mah ada anjing gua asu teh. Siap. Asal kahina aisir tuan kan bahasa Inggris mah. Naon? Sunda Ireng. Oh, borom. Berarti lamun Cigareng mah ieu jadi anu asal sir jadi Jawir. Jawa pirang. Jawa Ireng. Oh, Jawa irang. Ireng. Tah, si Gareng mah, Pak, mun balik ti imah teh. Duh, najong panto teh tarik Hayang ieu meureun hayang aerok sia mah. aeroknya make sepeda keneh, Pak, si Gareng mah. Watir teh nya tah. Ayo babaturana jeung balad-baladna marake Nmax, motor negara rengseng Punya omah eta teh setoran keneh pot. sigana nya menang kredit jigana. Tapi teh naon pot? Sakitu ge nganjuk baturna. Kajian keneh make sepeda daripada lieur mayaran hutang. Bener. Coba pot maneh ka dieu naik naon tadi pot? Mapah we Pak abdi mah Pak. Bejana maneh sok nyenong di oyo. Aing enok. Kumaha ya? Ayo. Gunung aya kenehna pesak di gunung. Kudu dipijeun ieu Pak. Aing Pengalaman boga Pak. Jadinya berarti. aya. Geunaheun cobaan geunaheun joko bejaan aing. Harga apa seperti mana Pak? Urang rek nyobaan Pak. Nu pamurah banget 300. Pamurahna ya. Sabeting eta pot. Tuh. Saja. Sabijilna Pak. Naon eta teh? Hah? Iya, bayar urang di oyo paling teu bisa pot lamun misalna aya WC anu ieu klosetnya aya urang kan tuh mancing ngonggo pot. Oh, nu wes duduga. Heeh. Da urang ge sarua Pak, sok cing ogoh. Eta si
Pak. Kabitaeun meureun kanu ngambay, Pak. Pas keur modal teh, apa sayang? Ayo, urang teh keluar ti kamar mandi aslina ge. Jadi 300.000 teh sabijilna ti ieu nu paling koneng teh tadi. Palit. Sia kamu nama. Mun urang mah lain ieu lain jongkok kot. Naon? Busia teh mana. Nahan. Yawa. Enakeun tah pamahalna 1 juta 1.200.000 teh. Saputing. Mantenya kapot teh. Udah aing Bukan peuting. KTP mah teh. Boga dong geus dua. Bejana KTP Islam lain. Islam. Salat ara. Ah. Ya salat itu kewajiban, Pak. Sebangor apapun mereka, sejahat pun apapun mereka, tapi sholat itu harus, Pak. Benar. Membutuhkan perlindungan dari yang maha kuasa itu harus, Pak. Pak, hari si itu semoga kamu bosan. Tina banget nama enggeus. Tina banget nama enggeus. Nyawa di mana mana foto, Pak? Orang mapan murid eta pesulap merah. Tingali efeknya jadi beureum kulit urang, Pak. Mana mah dalek bareng tinu pesulap merah mana mah? Naon atuh? Tinu ngiluat tinu partai-partai nu eta. Oh, benang abus ya abus. Masuk. Partai naon ada tepot anu gambar tanuk domba teh lain. Jigana tah. Tingali aya hideung-hideungan. Hari mana menang duit di mana sapopoe? Duit gawe, Pak. Caleng oge sih, Pak. Caleg itu laku-laku kayaknya, Pak. Benar. No 3 periode teh sanes. Di mana ya nu periode sih teh? Hanya bisi, Pak. Mun ieu pot kan enak Jokowi gede-gedean pisan ya, Pot. Kira-kira soal pemilihan presiden kumaha Pot? Aya tilu ya. Tilu sawe. Anisya. Pak Anies. Pak Prabowo dari Pak Prabowo. negara. Hiji deui Pak Ganjar. Pakanya. Ai anu itu no anu ti partai-partai itu asup ieu teh Pot calon. Menurut saya untuk partai itu lebih masuk ke PDIP. Karena PDIP itu tidak pernah korupsi, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab kepada negara. Urang mah teu ngiluan ya. Nah, si cepot. Ya. Wah, si cepot ya tanggung jawab. Aing sieun labuh kana jurang. Wah, can oge sama teh tadi deh. Da boal gitu boga awi mah, Pak. Cepot euy. Ngadalang. Sanes abi. Benar. Si Baim. Si Baim galak tuh ka maneh. Galak sih enggak, tapi Maneh dikerem di iya sakit hati, Pak, sakit hati. Ti poe Senen, Pak, nepi ka poe ayeuna alhamdulillah bisa bijil. Eta tah gara-gara si ieu halilakeun, heueuh. Sia dititah podcast di kamari wae sibuk-sibuk we. Aing agak goler aya guru keur nge-zoom aing era beungeut. Pura-pura sare wae teh kieu. Bener mana teh dibere dahar Pot kumaha? Mana masih bisa hirup ayeuna? Teuing si eta tanggung jawab ya. Aisyah aing dikerem di ditu poek dipeuting goblok. Jabani ngababeurit tidinya mah. Ya tah. Na para guru gitu mah Aisyah di ditu. Ampura pot lain sibuk kurang teh pot da kumaha atuh da. Neangan heula jeung dapur mah ngembul atuh ai maneh teu dudunya mah. Nya. Ampura pot. Nya kudu diisian dapur ge nya. Eta tuh taroskeun budak mora wae ge. Budak mora mah ngeunah. Aya jajan tinggal menta. Aing geus kolot mah nya pemikiran teh kudu leuwih jauh. Aing geus kolot pot tapi can kawin kumaha wae maneh teh. Hayu atuh. Aing we geus maneh iraha. Tapi can boga anak wae awi mah. Can dicoba. Kan di unboxing pot. Can. Masih kena disegel. Kerajaan kene, Pak. Bener. Senada ieu kan di paket kene gua salah kirim can macan dibuka-buka. Nya, Pak, terlalu mulus. Mun geus di kitu masuk jadi gendut, Pak. Bener.
Aing ngalangsingkeun lagi. Budak eta ngerti dia ngomong ke mana karep sih mah. Ngerti teu? Ah polos keneh eta mah geus. Pot hari di sekolah perjalanan sekolah bahwa lamun aya guru anu galak atau apa amok sih ya? Antara abak jeung atuhnya. Mun disebut atuhnya atuh gara-gara bisa ningali budak nu carikeun dicarekan. Kalau terus Ambakna aing we bisa ngilu kecarekan da aing budak pamor. sekelas itu Hampir kabeh ditetak lompat di lapangan aing ngos. Zaman ieu sok ngudud aing teh Pak. udah wae siapa zaman sekolah kene ge bangor Eta urang ningali barudak di warung datang ka alun-alun nyokot naon ese Pak. oh bener Ai ese mah pasaran teh ka barudaknya. Aing mah GP Samsurepil. bener Bapak-bapak lain ese tiba pop bea ya leutik di ukuran aing. artinya di situ Arti teh Nah, motor udut tara eta murid teladan kok adan heueuh matematikana loading di udud tara tara. heeh sok ada orang mah sok tar udut sok ngepep pon. Oh ngepep. Aing ngepep eta merek naon teh? Hasilna loba pot bisa nyen bulan-bulan gitu pot. Oh bedanya jeung rokoknya. Beda pisan. Aing rokok mah asa bisa ada urang aing ngabulet-bulet gitu ngan leutik urang. make naon ngabuleudana pot Make leta. Ada kumaha deui Pak. Da ku leta suka hubung. ada ke paralon di bam bener pot aduh mana kayak asa buki karena aya buki lila teh bawa bea kurinyong siapa pot Heueuh nya teh Pak si Baim teh Pak. Tingali leungeun deui tah. Daradas Pak. Duh. beda jeung batur beureum saware bodas saware Aing hampir boga penyakit Michael Jackson baheula aya di. naon pot Naon? leutik siapa barangna gini Tong kena eta Pak. Legendaris Pak ieu teh. bener barang antik ya pot Orang ang ieu naon Tuh kan jadi nangtung Era euy. naon ada pot Hah? naon Lovebird. coba pot mana daek teh ulin ka ditu ka Jerman bakal ieu bawa-bawa si Ragil mah yang diajakan ulin Ragil Mahardikanya. aing di pelami teh gini Eta teh kaum nabi etanya Nabi Lut Nabi Lot. tapi teu naon pot lah tong sakabak-kabak geus we cicing maneh mah di dieu Sieun abi mah Pak. heeh Akhir zaman ieu teh. kela pot bejana maneh mata beungeut maneh beureum teh bejana resep ka MU bener pot Wah, cinta mati tau Pak. cinta mati daerah tarokan wae pikeun kepae geus mah pot Heeh nya teh kamari we ku Tottenham ngerakeun euy 2-0 aing. Yang sayur aduh. Aing jeung bapak sok 2000 ewang Biana pot selain judi eta judi slot ge beunang loba badanang itu bertepot nanya ari nu eta main Candy Crush di Candy Crush. Oh, nu main Candy Crush di eta keur eta aya wae ning pan keur sare di teh. Aing nu ngadon sare aing pada akhir ngurus-ngurus rakyat kalau ngadon sare di tempat eta. Aing sakitu nyeri hati aslinya ge. Engkau wakil rakyat. penwakilan sare rakyat kurang sare cenah Oh, heueuh nya. loba nu begadang capek rakyat mah geus diwakilan sare ku Bener ning aya lagona nih. kumaha coba pot Aya DPR ngadahar tempe, aya rakyatna ngadahar sate nih sekarang itu. Misalkan wakilna ngadahar steak. Aya teh ngadahar lauk asin rakyatna. bener So, kumaha coba? Kuduna wakilna nu merekeun steak ka rakyatna kitu kuduna mah. tapi urang mah tiket karena di daftar buka di imah dua geus PS teh Beda deui kitu mah. Takut urang mah di ieukeun pot.
dikumpulkan aya stick es krim pedal pop anu dikumpulkan gitu ya di pot nyawa tuh mana apa nah dikirain dari gitu tak nah, terus menang kaset yang lalajo di PD gitu pernah lanjut tuh mana pot pernah tanya pedal pop teh mau deh mau naon salahin lah pot sama pedal pop mah di goceng garong cing sugan teh mau orang mah karena eta apa ente ai mana gawe di mana urang mah biasa we naon ngaranna teh nganggur tapi geus 2 tahun nganggur teh naik gaji aing teu ngarti heran pan gajina dihakan ku batur pak aing nu ngahakan teh saware mentek teh naik teh bener aing ngalaman aku bapak di korupsi aing aing mah kieu we luntang lantung kepala rubuh pot ka ditu lain ka dieu lain geus dudukun lain tong dukun atuh euy udah kemana deui ikhtiar ngaranna ge pot hai ikhtiar man yang Allah tong kana dukun man haon ka setan pan pa euy aing kumaha geus kolot pemikiranna juga budak keneh ieu teh tapi kieu pot cek dukun lamun yang beungar kudu make ieu tapi aing kudu nyari dukun soranganana wae ge balangsa tak kitu nya tah kumaha wae pot ku Samsul saha lain eta mah nu urang ge baheula pas SD sok kikituan pa jeung babaturan aslina ge coba rasakan ini kekuatan dari dalam pas gitu kan coba aing a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim kayak lawan aja kekuatan Raja Gatot Kaca dan Anoman saya masuk ke dalam tapi ada waktu gitu mana apa coba ajaran ke orang coba sok iya mau kuhitot bau mana pot saudara jengkol yang mana aing nggak bosan bau aing kenal tarasi tadi teh jeung sate tiluaneun ngeunahnya ngeunah masih mah tadi bere ngaca euting dakwah deui saeuna merena teh aya we pokona mah Aing. partai politik pokona mah aing teh dibere bere sia mah ka mana wae udah ge lamun aya haupan dibedaan tadi ge sare dikekerem di ditu oh berapa teuing teh jadi emosi aing ka sieu teh dibere sate dikekerem Aisyah nganggap aing naon teu nganggap ka aing aing nu maraban sia baheula sia teu maraban aing naon maksudna kudu adil ka kabeh teh benar sabar kok gedukeun we atuh heula sakali ai mana bisa ngadarang ti diraha eta diajarkeun ku Baid jadi gini Pak tahun 2009 nu ngaranna Baid teh lahir Pak emang udah kenehnya tapi obroleunna geus geus dewasa pisan abdi mah didukung pokona mah ku dukung pokoknya namanya kukolot teh didukung pokoknya dipangmeserkeun wayang-wayang ke gunungan ke bog segala disediakeun kurang abdina Pak abdi ayeuna sifatna berbeda kehilangan jiwa kesenian dan kesundaannya menghilang Pak semenjak ada benda yang bernama handphone semuanya menghilang semuanya Pak jadi ieu we maneh teh ningalian TikTok, Instagram bari jeung MU kumpul nu elehna teh nya. jeung aya nu gewal-gewal teh nih Pak Paingan sia mah di WA tara dibalas teh neuleuh eta anu goblok teh. ieu nah jadi nangtung Sindut pae enggak? geus bahaya lempakna kendor Pak ieu teh Susu sareng pake sia. bau eta Kok meletak. si neng berapa kayo kalau nggak eta Pak abi keur diuk Pak ngagoler nyaheurek teu kumaha tenang tong atuh Pak
eta rek ngalieu kolomo. Aing teh ngarti pot ah. Soak. Nah, di kolong coba pot. Es krim. Ah, tempat di rek sana dah es krim yang celaka nu pasur. Apanan keur diuk es krim diteunan di dia. Di dia kan keur diuk posisina euy. Bener. Santeun teh di kieu ge. Pot aduh pot urang sabari ngobrol jeung mana pot kumaha wae nya. Maneh teh disuguhan cai-cai acan di dieu. Bae asal dibere duit we Pak, da Duit capek. teu boga aing mah. Aing mah loba hutang. Ya, Aduh. sorangan sia teh. Heuh nya. Itu tuh minta ke bapakna sugan. Ini wakil rakyat bapakna ge. DPR itu. Bejakeun ka bapak sia korupsi wae gitu. Lain RT sih teh. Oh, RT. Sugan teh. DPR juga teh. Aduh, adena lain DPR, RT mah didukung kene balat aing RT mah. Aing main slot hukumna naon ada judi apa? Judi lah. Berarti mending kena neangan rana daripada main slot. Ya mending neangan rana lah, Pak. Bener. Bere duit kapake. Bener. Ai slot merekeun duit kadang kapake kadang teu. Yang rana mana? Hah? Rana nyaho. Nyaho lah. Kumaha rana teh? Nur dipakeun Pakai saha sia? batur. Di kumaha kana sia? Hah? Jadi coba nih unboxing lah. Duh, sieun ai. Sok segala pemana karep teu ngarti lah apa? Aing asa jadi pangdewasana kieu ieu teh. Pan aing sekolot pot. Umur sabaraha ente? Urang umur Kepala dua berarti. kepala dua urang pot. Ente Orang masih satu digit pot. sedikit. Jadi mana pangkolot pot? Urang geus kepala 100 gitu. Bener. Geus loba ai. Pot maneh betah teh di dieu. Ya betah mah betah, Pak. Tihis di dieu teh, Pak. Hayang nama diuk gitu. Ngan anggar we kuduna tuh. Asli nage canggel ieu teh geus sising. Sising rebeun ieu teh. Ah ya Allah. Hayang nyang hujan tadi naon. Ari ieu make sampo naon bulu pot hade kieu maneh Biasa, Pak. Naon? Ki beurit. Kieu maneh. Alus sih kan bejaan sok cobaan ki beurit kamari kan ngadugdug di ditu aya mandi da caridang aya botol mandi ya. Alhamdulillah mandi. Ayeuna kaca tok anjing kitu sieun aing. Aya beurit di luhur labuh cer. Kieu anu abi teh Pak. Asli Pak. Jadi bohang seur tapi halus Pak jadi halus. Bener pot. Pot aing maneh pot. Coba urang ketarik cingan pot lah. Sok. Suku hayam tadi di pot. Dua. Suku hayam 2. Lamun misalnya kan 2 gitu. Masa bola tuh maneh di bedil. Sok. Beunang jadi angka naon pot? Hiji. Salah. Naon? Nah, mikir heula aja Pak. Kalau ayam itu kan juga entok bentuknya. Juga es. Masih apa lah? 3. Salah. Tanyakan kasih itu tapi. Oh 7. Salah. Apaanan? Lah kumanya. Sok tanyakan. 10. Salah. Apaan lagi itu hiji jenis nama? Salah. Taroskeun kasih dia. Gimana? Tanya orang ya pot. Coba mana mikir gerak sorangan pot. Mana loba nanya wae kok orang perasaan pot. Ya depan aing mau bodoh di sekolah euy. Heuh manehnya kuduna mah mikir ya kieu nya. Urang nu jelema teu boga hayang sakola. Ai batur nu jelema boga mung sakola. Aing aneh tina pemikiran eta. Geus dibere tempat yang sakola manehna kalakah mantog momotoran bobogohan ngome-ngome ka oyo nanaonan coba bobogohan. Tina suku hayam jadi curhat segala. Tadi tebak heula naon jadi Apaanan murid-murid zaman ayeuna loba nu kaskarari itu Pak aing mangerakeun negara aing teh Pak. Bener jadi naon ya bangsa Indonesia. Mun dijajah deui naon ngome-ngome motor aerok moal atuh aing mun
yang dibere bom atom ya kan negara orang rek dibalas ke bom atom di sahar rek nu mikirna Oppenheimer wae di make matematika make rumus mun eueuh nu bisa matematika jeung rumusan rek nyieun bom atom balik sok kitu we teh urang counter attack itu counter attack lah tong cicing wae arwang teh da jelema arwang teh berbangsa republik rek itu naon teuing rek itu kembali goblok. oh Banyak kembali goblok. Kembali ya itu. Publik itu ke rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Ini akan kusia gitu koruptor. oh nya koruptor ta aing makin geuleuh ya jadi nyambung ta ya dengekeun sia koruptor ya sia tong loba ngomong wae ngomong janji nepi ka Al-Qur'an si Al-Qur'an teh Al-Qur'an nikiekeun kana deukeut hulu maneh terus maneh berbicara dengan kebullshitannya aing teu Kumaha siapa? aing Itu kan andung lapet. kana pemimpin ayeuna teh aing naon teh Alah iya mana yang segini bau ceki beureut kurang diawaskeun. aing asa jadi emosi kar eta koruptor asli tikus teh teh Bener kok. Cing soleh we atuh ayeuna mah mudah-mudahan moal revolusi kudu aya revolusi ulah diam di tempat maknya eleh ku negara-negara tetangga negara batu geus mulai maju aya aluran cicing wae di tempat. ya ya nya aing pernah ngadenge kamari aya seorang profesor yang membuat mesin yang dipakai oleh brand-brand terkenal Lamborghini, Ferrari, Oscar itulah brand-brand mahal. Aing ku Indonesia dipekeun ditolak pak. Aing kumaha pola pikirna kumaha ieu teh Indonesia maju kakak diberekeun kan negara lain. Kumaha teh? Urang mah lieur kakak diberekeun negara Itali. Kumaha teh? Coba lamun ieu banyak. Mun ku Indonesia mah anjing. Aing jadi kesal. Sabar kok, sabar. Aing kumaha pemimpin negara teh. Mikir tuh si teh. Rek kumaha majuna negara mun pemimpinna kos barudak TK kene. Mikirkeun teh duit. Moal maju mun mikirkeun duit mah. Duit teh keur ngabutuhan kahirupan anak. Aing ge kitu ngan kahirupan manehna bisa keneh dahar lah bisa. Ai rakyat lain. Pan memeh batur teh manehanana heula pot. Ai nu sare di kolong jembatan eta kumaha? Nyakeun bae nu penting mah manehna sih nampet. Eta nya teh mikir. Eta pader. Eta anu teh mikir teh. Si itu cicing wae tanya goblok. Ngomong teh goblok si teh. Agak mengenal atau kuat. Oh nya mudah kene itu masuk ke politik bahaya bisa diteang ke negara sih teh umur masih ke masa depan masih indah lah. Si indah pot. Coba pot. Ieu pot kurang hayang yang ngumpul tutup lah pot. Podcast. Oke. Terima kasih buat yang sudah menonton. Maaf jika saya terlalu bermain di dekat jurang dan maaf kepada nah ada emang gitu fakta nah urang marek ngomongkeun fakta deui teh nah geus we pokona maneh mun jadi pemimpin kudu balik aing sok nyeri hate karunya rakyat nu lain terima kasih hartu nuhun sampurasun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hidup Indonesia.